Suhun paman salina naon bae atuh dosa abdi ka manusia da abdi masa teu boga. Aya 5 pantok dosa manusia ka manusia teh. Nu kahiji menyangkut masalah harta. Pinter memperkosa jeung ngarebut harta milik batur. Anu kadua dosa manusia ka manusia teh menyangkut nyawa, ngaleungitkeun nyawa batur, ditojos, dikadek, ditampiling. Anu katilu dosa manusia ka manusia teh menyangkut akhlak. Ngagorengkeun batur teh biasa urang. Nuka opat menyangkut masalah kehormatan ngawiwirang batur di tengah-tengah umum. Nuka 5 menyangkut masalah agama. Babari ngajatuhkeun hukum ka batur bari teu make ilmu. Saeutik-saeutik ka batur teh haram. Saeutik-saeutik kufur. Saeutik-saeutik musyrik. Eta bahaya berat. Ulah wani ngajatuhkeun halal haram musyrik kufur ka jelema geus ngucapkeun 2 kalimat syahadat.